anak tonton di Alakatung TV. Kamu warga Karawang, Bekasi, sayangku, tonton di Alakatung TV. Mang Nong Alakatung. Jangan lupa tonton di Alakatung TV dan jangan lupa subscribe.
bismillah ayat ngawitan manggu bapak aja puji syukur gaya ayah widi ayah maha suci
seni budaya sangkan seni budaya mangga sami mulailah Lohor asal maghrib isya langsung 5 waktu setelah bulan lenggahnya eta dina jejedug mung ayat alasan padranaya sang ngajengan hingkang putra ya tawisna Kakasi asra jingga gawala lan nalaga hari gareng ayah padranaya tiayang katanger tina kagagang kasaktian lan kamantragna DPDP anak asuh sok sanaos aya nu ngahina tapi dirina tara ngahina kanca kumaha kula saat sana padung dengan Kiwara Semar Sapala Putra kurang sangat kumang rupa hiburan padanya ini toping waton jati suara batang kangkat anak kesan
kampungan singkur babakan mitingker naku pasal ngemat jalan jajahan rajin tatangkalan ganungan pelajar muslim waktu kampung kampung tumaritis babakan kenal burung anu pakalah mansai Ilura Semar Uga Pawana Riuman Sapala Putra Aslagina Dawala lan Naga Margi Semar untuk Katibanan Padrairawan Kerawan Mega Kebinten kahalangan yen bulan kumega sumpah ilang cahaya jauh tina sifat kadunia lami harsangan dika kawadaling lisan bari sungkan pangaripara ayane Kongas malalanggeng jagat dewa Bataraji dan cepot anak bapak taruh diukna tarik jojodogna ngarah ngobrolna ti jauh teuing Ipayun atuh abdi bade ngaturkeun sembah ngarcana maya sembah abdi teh dapat sampean bapak mugia bapak nampi diterima malah sembah pangabakti maneh tak diteneun dina ati sanubari anu moal keuna kawah kali perkawis Irina tu tiap pikiran tata dituduh ka colokog hapunten ka suhun uling kali di pabri hampura dulu tenda urang pada saling maklum saling hampura ya kulan ya kolot naon ngaranna lamun dewek teu bisa merek panghampura karanjeun nu sareng kolot naon kasebutna di mana dewek teu bisa merek pangbuka kamarane sareng sabab eueuh deui jimat nu pangampuh-ampuh hirup di alam dunya teh lintang saling hampura antara urang jeung urang eta leres atuh bapak teh bunga cuk atuh anu aya wadi oge anak bapak dikumpulkeun ngariung mungpulung bengkok ngaronyok dawala kaharep ya abdi buat kapayun akal jangkung dipayun ngaturkeun sembah kawilingan kawinyuk bapak mugia nampi pak diterima punten abdi teh bilina kirang tata tilugat cologog hapunten nu kasuhun teu nana urang pados hatur nuhun Deilap atuh kapun lanceuk sembah kapihatur kan mau badaya kersakti malah naon ieu tetan sadia jeung ajeng anu dawuhan bapak danak dewek teh lain nungkul duaan aya si bungsu aya si bontot cilagare reng karut ya waduh tapi pada ngaturkeun semua kawijengan kawintakeun bapak mugia kersa nampi kawijengan oke itu ilah pada nyangakeun semua pangabutuh butuh naon butuh pangampura butuh doa atau butuh sareng sadabina atau apa itu nu pasununi kali nu pabrik berjab ya kelapatan ageng jenengan oge kasadayana anu meriung di dieu diterima oke kan salat jeneng ieu teh bapak teh badaya pasakti malah naon tan sadia jeung kuareng oke pun lanjut kang jepot kang tewala kumaha ieu saya salahkeun saya dulu-duluin para penonton sadayana
satacana lalampahan diteraskeun karena carita adalah semangkawis aya panuhun di Bapak Haji Asep Junaidi rehna kasumpingan bintang tamu di PGH Tilu Bandung aya juara sa-Jawa Barat nya etan-etan ngiring kaul ka Saepul Hajat lagu nu dipundhut ku Kisepuh daya sanes dina lagu Sorong Dayung dina lagu ieu kasanggakeun utamina kangge ka para panonton cakatna nu tebihna anu sami hadir di pertempatan teu kakantun kaloka para PWG sadayana wilujeng nyakseni di pagelaran mangga kanca wilujeng ngadangukeun dina lagu Sorong Dayung wilujeng Kesik detik di pasir eta Asep Junaidi kesik detik di pasir
buset. Jadi ciri Kunaon. ibarat Ikannya kasep ah. Hari ini lumatak nyaring haluan, lumatak pudang. Hidang nyanding pepeling rek medang, kareta waya. Seniman yang seniwati mawa partai, anu membantu pemerintahan jadi guru penerangan. Bos asri liar saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Pada bicara Kangkung ti mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Tadi disangakeun kanu ka Bapak Haji Asep Junaedi. Kalanet mantenan. Nya. Sangakeun. Pak Haji Wawan. Sumuh. Sinareng posuku resto. Ieu teh di Bandung. Di Bandung. Oh, sumuh. Tapi Ayi di Bandung. Manawi yo. Oh. Manawi Pad. Lajengkeun. Di Bandung. kasih Kangkung Bandung. alah Gerak-gerak Pak Haji Asep Junaedi Karawang. Pak Haji Asep Junaedi Aya. Sugan aya keur bekal bulan. Aya. Mana tuh? Oke, cenah teh ieu. Pak Haji. Set teh ah. kangkung bade yo Kangkung Bandung. Alah, gerak-gerak. Saha teh cenah? Bos syukur restu abadi. Sok tah. Laksana ya nama. Laksana sok ka dieu atuh. Nyaho. Anak jauh-jauh di Bandung. Nunggu abang ngaso. Ka Batur mah moal sakit. Nyamu. Haji Darsa ya. Ayo be. Ka Batur mah moal sakit. Nyamu ka abah sakieu seut. Oh gitu. Nyaho. kasih lagi ya Kok aja? Cik. kasih lagi ya Kangkung Bandung. Gerak-gerak Saha deui ya? Pak Haji Wawan Setiawan. aya kene gitu Haji Wawan Setiawan. Jemput bola. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Aya milik Bisa kakak aya di Bosuku di sareng bos suku restu abadi. Pak Guru Salim acannya. Acan. Kangkung Bandung. Alah, Bapak Udin Batu Jaya. Si Kangkung Malawi. Ayah Pak Haji Udin mah tanggung jawab. Asli. Asli Pak Haji Udin Batu Jaya mah. Oh, gua masih mas itu ka dieu tuh. Kangkung Bandung. Dibantu mas
Bapak Haji Darasa saya. Ayah Pepadi Bapak Waya. Ketua Dibantu. Ketua Pepadi Jawa Barat, Ketua Pepadi. Ketua Pepadi Jawa Barat. Di Lampung. Urang-urang jungjung lah. Urang-urang dukung Bapak Wayah. Eta Kasule. Urang-urang dukung. Wadukun. Bayar wadukun. Wadukun buru. Urang-urang dukung. Jungjung kemah. segala ditangtukeun saembara geus jadi beung sesongeteun pokona lamun nyieun jalan ulah segala saembara jeung aing gitu bisa ngelekeun maneh hiji ciri jodoh lanceuk kaula di bangsa satria sakeupul jeung pakaianana nah dikira kula sieun da moal teu iya eko mah habis ping setan cepat iya iya udah ditunggu tanya sumping mata kesel ngajak-ngajak pelura coba tujanya baiknya salira pundung